alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Di mana-mana orang maot dipandiat dibungkus disolateun dibawa ka kuburan nu ngiringkeunana tilu macem yatsba'ul mayyita salasa ngiringkeun mayit ka kuburan tilu macem ahluhu wa maluhu wa amaluhu dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ka mobil begitu datang ka kuburan asupkeun ka jero dibuka banget urang buka tempelkeun cenah pipina ka taneuh tempelkeun talina kumpulkeun jang Haji Pendi jang nalian karung moal laku datang ka kiamat kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat anu tatadina eta mayit teh komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mengaji wah bodoh WC kan lamun polisi polsek polres pol masya Allah geus tere paeh teh nyaho kene bae di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka bangetna teh nyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ya Karim teh nyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri kueri TMI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kuari terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur paeh kubur buka tempelkeun ka taneuh wih cenah ieu mah komandan tidak tahu komandan buka masya Allah periwitna asupkeun dek meriwitan malaikat jana ya Allah masya Allah iya teh pengurus negara tim mimiti lurah camat bupati gubernur RI 1 paehnyana kubur buka pipina tempelkeun wih cenah ieu mah bupati tinggal bupati hayang nyawa bodem habak cenah ieu mah presiden komo presiden gede bodemna teu nyaho saha paeh mah kitu bae ya Allah ya Karim lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup RT kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nukuari di mama-mama di buya-buya paeh
bawa ku muridna ka kuburan, kiblatkan, buka pipina, kena ngahiji. Murid nu kamari ngahormat ka kiaina, ka mama, ka buya, saat eta nyana nu nincakan buya, nyana nu nincakan kiai, nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburan anak, nu kamari di komandan, tah ieu polisi hiji masuk. Ya. depan. Ya. Dok, mangga. Alhamdulillah. Kecuali Pak. Masya Allah Karim. Artis. Ola Ramlan. Mana mah teh jauh orang Ramlan teh ngaji ka Cilongok. Ya Allah, haju ngajina yang di kamar bae di sial. Artis tugas gaji ke Cilongot, Ola Ramlan. Kemudian ini nama lain ya si Gusman. Seperti naon. Ya si Gusman. Kemudian jadi orang Bandung. Geus buku eti Gos Endang, balad eti Gos. Wah, artis lo Bandung ngaraji ka Cilongot ngan. Ngahaja kukula teu meunang keluar. Atuh si ieu bahaya. Artis di jero we guys. Loba artis gara raji ya Allah ya Rabb. Nyana nanyakeun, "Cenah aya sih?" Ieu tuh naon hubunganna jeung sia? Atuh nyana mah nyana sia mah sia ka ditu. Nyana mah pan haju hayang dipoto bareng pan. Waduh, ieu mah geus kolot ge nyong-nyong. Diamankeun ku kula bangsa artis ulah geus kabar bae. Nah, setenar Ibu Heti Kosendang, Ola Ramlan, Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain. Pae asupkeun ka kuburan, buka nu kuari dipoles, cek Ibu Heti molesna bage teu mah sajam. Ibu Heti bebeja ka kula. Tukang polesna anakna. Ola Ramlan mun geus dipoles 2 jam. Oh, jada mah rapi. Eta lamun ngaji ka Cilongok, dayangna be 4 dayangna. Dayangna 4. Anu nuduhkeun jalan, nu niupan jalan. Kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu. Nu mantak ngaraji naon? Nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu. Nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu. Jadi boga kegiatan-kegiatan. Cek kula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula. Sia telaku ge. Ya Allah ya Rabb. Orenganan artis teh loba kegiatan. Lamun kula daek diondang ku artis-artis aja ambalaya loba nganten teu ceuk kula teh. Kula wakil. Mau enggak saya wakilin sama siapa? Sama Bapak Haji Pendi. Yo enggak mau. Sampai kiamat saya enggak mau cenah. Nah ieu keur carita kajeun teu kahirupan nyana. Emang nyana mah kahirupanna kos kitu, deuk kiih bae dianteur. Diantar ke jero, itu si kumaha di jero na. Masa kieu diantar ke jero? Ayo sia yang nganter, ye. Aduh payah ya nama, giliran artis BKW saya yang nganter. Ya Allah kumaha geus payah nabanya. Nah, lamun tadi abri paeh kubur. Komandan cenah, komandan ge kubur. Mun ieu polisi paeh kubur, ieu kiai paeh mama buya kubur, ieu mah negarawan, bupati, gubernur, presiden kubur. Masya Allah, buka ieu na. Kuari orang beda-beda pakaian, kiai make jubah
polisi make pakaian kebesaran polisi besi pahili jeung masyarakat. Abri make pakaian kebesaran bagus besi pahili. Atuh bang, anu make baju ieu baju itu lain ieu make baju kos kieu. Nandakeun nyana bang bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang. Kuari beda-beda pakaian anak. Isuk akur. Pakaian anak akur eueuh nu dikaput. Gunting. Ieu mah jang komandan kajen. Jang komandan ge gunting bae, teu kudu dikaput. Teu kudu. Ieu mah jang buya sarua bae. Ieu mah jang Kapolri. Ya, komo Kapolri. Hiji bae. Cenah ieu mah artis ya, komo artis. Cenah ieu mah jang masyarakat urang talaga, komo urang talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus. Dibungkus da akur. Henteu nyaho eta balok 1 bintang 1. Mungkin eta teh bintang 3, mungkin bintang 7 kelenger sia. Nah, sahabat, ya Karim bungkusna akur bae, masyaallah. Naon nu dibanggakeun hirup urang kuari? Jenderal, kapten, letnan, apakah buya, kiai, mama? Apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia? Apakah ia orang kaya? Tetep bae nu dibanggakeun. Paeh bungkus akur. Ya Allah ya Rabb. Ketika dibawa ke masjid, disolat, usolli ala hadhil janazah, usolli ala hadzal mayit. Allah ngadeng eta urang di jero. Sebab ketika orang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji, lapisan kedua. Ketika lapisan katilu roh orang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya. Set dibungkus ku lapisan katilu. Cek amil nu kencang. Set cenah mah Haji Pendi, komo Haji Pendi banu kencang. Besi hudang deui. Ya Allah ya Rabb. Si ieu teh si kaya, si ieu teh kapten, ieu teh jenderal, ieu teh letnan, ieu teh artis, ieu teh aktor, ieu teh kiai, ieu teh ustad, ieu masyarakat. Teu nyaho. Pocongkeun. Aya di jero. Ketika disolateun dipanggul urang aya ngadenge. Disolateun ngadenge, roh urang aya di dinya ngan tengah hiji. Bawa ke kuburan dibawa. Ngajerit urang di dinya, aduh aing bakal ditaringgalkeun. Bawa ke kuburan. Nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul. Set. Lantaran orang geus terbiasa ti hareup, oh masalah. Sebab orang teu biasa ti arah kidul teh ngagulusur kitu set sirah heula. Tah, kuari mah urang sok biasa di hareup sebab ditampa ku kabehan. Mun ngagulusur gitu pernah terjadi. Cek kula di hareup bae jang maitna gede. Entu cek kiai teh kudu di kidul bae. Lantarannya nama kiai ne kolot, geus kajeut. Teu katahan kudu dihandap. Atuh borosot bae ka ditu. Sak aing ge. Eta kiai kolot isineun geus ka kula. Ayo sia, cek kula ge dihareup. Maksudna maitna gede moal katahan. Atuh pan gede digolosok isunah cek jana teh tina kitabna ge. Atuh aing ge maca kitab cak hate tapi. Manya urang debat di luhur kuburan. Ayo kita antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak. Mayitna gede. Teu katahan. Ah untung harita katahan sirahan. Ieu mah was moal katahan cek aing ge. Kula geus kieu bae asanai. Nyana nu ngahareupan. Tu kidul ka dieu. Teu katahan nu dihandap anakna pan kuru. Hayeus ya ya. Terus rot teh ka handap. Tuh kiai isideun geus ka kula. Lah cenah mangke mah kumaha kiai bae ka kula. Ye. Makana ukur atuh jeung kanyaho.
aya deui nguburkeun harita kudu dibelah dieu bae di kidul sedengkeun pager. Da belah dina pager cek ulah lah di hareup bae kiai ja ieu pager teu bisa cek cenah. Pager ge maning pagerna bae cenah ieu urang ngalah sunahna. Ieu atuh rusak ieu pager. Eta nguburkeun di ditu di pasir, lain pasir belah deket pasir kan antara deket pasir teh tah hiji deui tah negara Irurahyono teh naon? Bunder. Ih, sama bodoh. Nyawa nu dihareup heran aing mah. Di bunder cek ulah teh dihareup bae sebab ieu pager cak kiai du kolot di dieu bae cenah kiai kajen pagerna ka dinya bu maka ding tangkal kadongdong baheula teh. Nah, cabut ku sia kiai gitu teh. Kulantaran kula wala nemah bae mangga bae. Bener bae. Mait tidinya tatoel ku pager mangka ding pagerna kawat baheula teh atuh soek. Nah cek ulah kiai bongan kiai nu nitah pangaputkeun tah. Atuh kiai teh macam-macam aja kula mah babarina bae sih babarina bae kumaha. Nah iyalah pangalaman nguburkeun afdol nama memang ti dieu ngan di dieu bae mun maitna kuru boleh. Mun maitna bangsa model kos kieu mah sanajan kuru kan dosana gede berat mal katahan. Kadenge teh kurang ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ka jero kadenge. Masya Allah urang bakal seperti itu. Urang bakal seperti itu. Asupkeun kiblatkeun. Buka heula buka. Urang ngadenge urang aya di dinya. Masya Allah kan. Terus ditempelkeun. Gelung teu berdaya urang. Langsung digelungan tas dibacaan inna anzalna. Mun nguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatil sampai selesai hiji gelung 7. Sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh ya cak riwayat bakal hudang. Gegelungna ta eta teh bakal hudang ngajawab. Masya Allah teh eta paedahna gede. Paedahna inna anzalna. Terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poek enggak jerit. Pak beres. Sok samak. Ayo buru di sorangan di jero. Masya Allah sorangan di jero. Langsung beres talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Cek Imam Subki begitu nunalkin datang kadinya hudang mayit di jero nyekel tadi. Oh maot aing pae kadenge urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzah urang alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadenge ku urang dinya lamun teu percaya paeh ge paeh ku kula ditalkin ge talah kahebatan alam barzah mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzah. Mungkin kuburan teh di beteng buaya, di beteng maung, di beteng orai, di handap, di laut dan lain sebagainya alam barzah. Tah nyana ngadengekeun. Ya Haji Supendi. Nyana kikia kulan. Udhkuril ahdal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyana nyakelan ieu oh aing teh paeh ngadengekeun
mayit di jero. Annal mauta haqqu wa annal qabra haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna azabahu haqqun. Teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren. Nu nalkin bahasa Arab urang ngarti di jero. Bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun. Wa anna su'ala munkari wa nakirin bihi haqq. Al-ana fi outbaqis sara wa baina asyakiril mauta. Wa idza ja'akal malakanil muwakkalan, di mana datang dua malaikat. Wa huma munkar wa nakir, ngaranna munkar nakir, fala yufzi'aka wala yurhibak. Ulah kaget, ulah sieun, fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah, makhluk Allah. Urang dibere beja, tenang kan? Ya Allah, ya Rabbi, mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje. Persib ngaulahkeun talqin. Oh, Persis. Aing teu meunang salah. Ya Allah. Oh, masalahnya urang mah berkeyakinan talqin kan. Nyana mah cenah teu percaya, atuh lulus ka haji. Tuh masalah. Urang mah pokona mah nu boga kayakinan bae. Lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin. Dah, wa idza sa'alakal malakan man rabbuka wa man nabiyuka, sampai selesai dibejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai. Kan aya di hati urang, oh beres talqin balik bener bae. Jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame orang di jero kuburan. Anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi, kuburan teh poek, ternyata orang rame di kuburan teh caang. Ya Allah, kadareulean ari ieu saha ieu kasep amat. Oh kula salat 5 waktu, masyaallah kasep amat. Ya Allah, ya Rabbi. Ari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa. Abdi tahajud jakena ieu karib. Ari ieu abdi duha. Ai ieu abdi mah jariyah ka masjid. Masyaallah karib. Ari ieu saha abdi maca sholawat di hiji naon kareng ngadaratan di jero kubur. Urang tenang, masyaallah. Pas aji pengen dimaot. Ari ieu saha nu hideung amat? Ieu bohong. Ya Allah ya. Ari ieu mah nipu dagang karung cenah dek dibere nu bagus, dibere nu dodep. Araya kabeh. Gusti Allah. Ternyata orenganan sakumaha tadi. Yatsba'ul mayyit salasah, ahluhu ahli nama balik ka imah. Wa maluhu harta balik ka imah. Ternyata nu milu ka jero kubur wa amaluhu. Amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita datang ka ba'as, datang ka masyar, timbang amal, ngejebat di jembatan Shiratal Mustaqim, amal nu eta milu bae terus. Gusti, lamun hayang boga batur nu baragus can di jero kubur, saat urang nyorangan secara zahir kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur, tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur, sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur, duha urang, ngaji urang, babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang. Indah di jero kubur teh. Cek Imam Ghazali, ternyata rame orang dibaturan ku amal bagus urang. Lamun nu bagus, lamun nu jore, sia saha kayak saha jore amat. Balak genep teh. Ya Allah, ya Rabbi, anas geunah sabarahan teh, untung teh di jero kubur ngabaturan urang. Sia ieu kita tuh ka ditu, aing sieun ka malaikat teu bisa. Sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan. Bau ditundun di luhur lamari mah gading balak genep. Ya Allah, sia ieu saya bau amat. Kula catur jakna teh.
Ya Allah, makanya polisi marahin catur wae tah. Hayus ya. Babaturan di jero kubur nu balak kendep nu catur. Geus pugu ai saya ya. Si cak aja pendi ieu mah saya bangun ieu mah jore amat sih. Cak urang dia mah lain jore joben. Coba di saya. Ye, sok ngono sok di aku bae. Saha heula saha sia nya jorenya bau. Apan Mang Haji teh kan malam minggu nyedakeun si Mbak. Anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tak ieu lah. Araraya kabeh di jero kubur. Masya Allah karim. Bayangkeun ku urang jang diri urang mun aing paeh batur urang bakal nu ka rumaha ieu. Bayangkeun. Sedangkeun maot mah teu nyaho cara ieu. Nuku urang kuarikeun di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri secara batin mah syahid jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna ku urang dicacag tembak tojos pedang roh nama keur aya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah beuh cek jelema kabita amat hayang amat cek kana kos karari itu mal bisa geushan kuari mah alamna ge alam akhirat kuari nyeri kuari kadeuleihina dicacag Sayyidina Hamzah mah Sayyidina Hamzah dicacag-cacag panggulana di akhirat bendera dicekel ku Sayyidina Hamzah nu urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sayyidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sayyidina Hamzah mamang Kangjeng masyaallah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sayyidina Hamzah masyaallah tah nyeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleu syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling syahid teh budak cenah kunaon tabrakan nya nasi encek banyak encek syahid said tah mah nu kabeuleuh nyeri ka deuleuna nyadakeun seuserian ku ari ya Allah ya Rabb nikmat cek cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelegep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah rumandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha masyaallah oh masalah geus aya ti qodona syahid kula nikmat secara zahir menyeri secara batin nasya seungit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah kaembeu bakalna kula ngambeus seungit teh hiji di makom Siti Khadijah seungit luar biasa eta ge teu ngahaja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ka haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahu alam di mana kuburanna lewat makla asup kadinya zarah ka Siti Khadijah anehna ye aneh saat eta teh askar-askar nu biasa galak teh jauh teu kadeuleuan ya urang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji urang macana nu haram haji iman teu aman bae horeng meureun deuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan modal kitu nomor kedua ketika di Sayyidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu
jungan jamaah sejen sengit pohara amat beres darah kula nanya ngaji ngambil sengit tuh sengit di mananya sadi ke darah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian eta emang wataknya nama mandi sakitu tuh mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sot gede masyaallah duaan jeung besan ti Bandung oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya Pak Haji tadi geula angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah Mang Haji neuleuh teu angin sakitu gedena muter henteu nya mah teu daek neuleuh mah heran ambean teu kaambe nya mah angin teu neuleuh sieun ditanya ada Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya nama tah rada ngabohong saeutik aya ceknya nyawa aya eueuh asli nama jadi tukang geus ieu jeung isi pasini bae sia teu neuleuh bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleuh sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu encan kebal ziarah ka guru kula di Garut set aya deui angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres ziarah nah gade kayaknya maje tadi aya nyendel angin emang aya angin wah cik kula ieu mah hijabna gede jasa meureun karung malulunya teu daek deuleu teu daek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan Masya Allah ai perang mameureunanan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nah aku nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah kurang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ge lamun boga ongkos lamun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk loba salah geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atau tentara Allah mah tilok anu kasep tilok anu geulis jarore engke di akhirat geulisna mah kuari mah atuh sabira lah dunia gelis menang 40 tahun atuh jadi kariput kok masih ieu mah karak lahir ge geus keriput cenah mah nah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari yang pertanyaan di akhirat man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kos teka bae sia teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah salat Ramadan puasa nisab zakat nisab haji munggah haji urang aya tahajud yang lalaki awewe man teu kudu tahajud ja
awewe mah teu kudu tahajud, teu kudu rawatib, teu kudu salat duha, teu kudu awewe mah lalaki bae. Awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki. Geus sakitu geus. Dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los. Kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nonggeng. Atuh leuwih ti tahajud. Eta bae geus kos kitu awewe mah. Sel isuk-isuk nawaran ka salaki Kak, kopi apa susu? Apa susu kula? Eta geus sakitu bae geus salaki ngeunah. Ieu mah kakak kuari kakarek nyahona tiki uci kamari ngaji. Ka tadi mah teu nyaho. Oh, lamun keur ti buang ora mah aing senang ieu kos kieu. Boh, ieu awak aing datang ka kuru mikiran sia aing. Kuari mah aing atuh bakal lintuh ye. Moal kebal deui, cek pamajikanna Kak. Bisi kurang laden, bisi kawin deui. Bener tah sia? Bener. Ikhlas. Pokona kawak kakak kawin deui ke kula balik ka imah bapak kula. Sia nanaon. Nah, iyalah aturan ibadah. Awewe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadah, nyapuan ge ibadah, ngumbah piring ge ibadah, mang masakeun salaki ge ibadah. Salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana. Kakak besi tahajud kurang kopi, tah kopi tah. Kukula deui sade, kurang amis gula tah ieu tah. Nah, besi endeu hayang kopi susu tah ieu kukula disadiakeun, besi kakak hayang cenghar tah kukula disadiakeun. Masyaallah. Kan ngeunaheun da salaki teh. Tas tahajud ngopi, beres. Tas ngopi ngarokor we, tahajud dilaksanakeun subuh jam 7. Tunduh sakiana gara-gara pamajikan nyadiakeun kopi. Salah balilah. Nah, guys. Iya, awalnya mah ya aturan-aturan teu kudu aya boga salaki mah kecuali teu boga salaki. Cara Siti Robaitul Adawiyah keur ngarangda. Seperti etalah di jero kubur teh bakal aya pertanyaan munkar nakir ulah sieun sebab nu ngajawab lain urang, nu ngajawab amal ibadah urang. Cak amal urang tenang ngaji engke aya munkar nakir malaikat bakal nanya geus mangaji mah sare bae kula nu ngajawab. Kan geuna ngaji ge ngaji ieu ngaji beli tukang kamang haji ieu mah beda haji pendi. Sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir bakal nanya pertanyaanana sulit luar biasa. Bongan mang haji di dunia na lu calecet teh ibadah. Bener ge ibadah tapi teu pati bener ibadah. Itu tanggung jawab bae. Los kumaha mang haji bae. Ayo sia dikitu. Itu kunaon ka kuluhu bukunya anak. Seperti etalah. Ya Allah. Salamet orang bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir, salametlah selanjutnya. Cilaka orang teu bisa ngajawab malaikat munkar nakir, cilaka selanjutnya. Loba proses-proses hisab anu bakal ku urang dilaksanakeun. Masya Allah. Nah, ujung-ujungna mah kan ke surga jeung neraka, ujung-ujungna.